Bismillahirrahmanirrahim. Guys, eta baheula kamu musyrikin. Sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun. Nah, kuari mah mukminin. Dakwah Kangjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian. Diterima ya alhamdulillah, iman ke Allah sebagai pangeran, iman ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, iman alhamdulillah. Ngan saiman imana salat kadang-kadang maghrib doang, isya majeng subuh geus henteu eta baheula eta baheula. Aya nu lohor we asar jeung maghrib henteu, mabok terus. Iman mah iman ditanya, iman teh bahwa pangeran teh Allah, iman teh bahwa Muhammad teh utusan Kangjeng Nabi, iman mad kami iman. Keluar ti Kangjeng Nabi mabok, cak Kangjeng Nabi jadi karari. Iya dakwah deui Kangjeng Nabi, we dulur, iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allah teh iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah rasul Allah, iman. Keluar ti Kangjeng Nabi main cimplong. Nyawa ngaran teh nyarupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya. Tuh ya, geus macem-macem permainan perjudian, kemudian atuh ayeuna mah kitu mabok dan lain sebagainya. Padahal mah iman. Tah ieu Kangjeng Nabi teh ku kos kitu teh ditegor. Cak Gusti Allah man, ulah diantepkeun eta nu kos kana ditu. Ulah diantepkeun. Turun malaikat Jibril yang bawa ayat wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyira wa nadhira, anjeun ditugaskeun ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga ka dituna nyingsieunan neraka tah supaya la'allahum yattaqun. Abeh salarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara anzir singsieunan. Jadi aya cara-carana metode dakwah teh singsieunan ku ari mah jang ngobrol jeung para mukminin sok kumaha nyingsieunan bihi ku Al-Qur'an sok saha alladzina yakhafuna mukminin anu sararieun ayusyaru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman. Geus sieun teh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan. Yahudi mah teh sieun, Nasrani ge teh sieun, nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula teh sieun. Tapi aya keneh nu sieun, aya iman teh. Lamun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjad iman, tetep sieun. Nyana teh bakal disanghareupeun ka Gusti Allah. Tah jelema nu iman ka Allah, jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah. Tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan, eueuh anu bakal ngaropea, eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanna nama iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep maksiat tinggal di singsieunan bae. Eta kan kos kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah, wahai dulur-dulur nusa iman nusa agama, urang hirup moal kebel cek Kangjeng Nabi. Contoh bapak-bapak urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul. Contoh nu ngarora ge lain nu kolot bae japararaeh urang ge bakal nyusul. Tingkah paeh macam-macam cek Kangjeng Nabi, aya nu muriang heula, aya nu teu muriang heula. Aya anu keur di kasur, aya anu keur di jalan, aya nu ragag, aya nu ti kalebuh, macem-macem. Eta teh geus kasaksian ku urang. Eta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh, berarti tinggal nunggu ajal doang. Sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka mahsyar jaga ketika geus kiamat.
engke bakal disangharepkeun kana pertimbangan bakal dihisab urang teh. Nah dulur sadaya sing hade, lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha bude nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari ge sabenerna colok amban atuh bau saruha eta encan siksa geus bau komong ke mah sia seuri tah ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk bakal bau anu luar biasa. Di samping eta engke bakal keluar nanah bakal keluar getih tidinya teh eta ieu siksa nyerina luar biasa. Getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina. Cek Kangjeng Nabi kos kitu sing hade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu. Lalakina nu titah ngenyotan di samping bobogaanana bakalna sabelahna tah sabelah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud. Jadi dua gunung Uhudnya nangkode meureunnya kos kitu. Sing hade cek Kangjeng Nabi na ieu lah jelema nu zina teh. Jelema lamun nu mabok nah engke di akhiratna dibere ganggarateun. Sanyesa ganggarateun dahaga anu luar biasa, dahaga anu pohara jasa dahagana. Pohara geus teu tahan jasa, nyana menta cai gegeroan dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu dibawakeun ti bobogaan awewe nu zina teh tadi dititah diinum kunyana dahaga begitu neuleuh cai waduh haus jasa begitu diinum masyaallah peuheur nyawa peuheur nyawa naon pokona kos kitulah bakal njagetihnya nanah campur diinum salah teu diinum salah. Kangjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun. Riba, jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede. Dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat. Toel kurang je. Ini apa? Kuari jana senang-senang meuli Avanza. Senang-senangnya nanti kuari membeli mobil deui, meuli Fortuner engke mah beutungna gede jasa kaharep kobeh. Nu ngadahar riba teh encan di kana neraka ke dieu mah kakarak digiring doang beutungna geus dayut da luar biasa. Ditarumpakan ku jelema beuteung. Mawa awak geus sakitu beurata ditarumpakan deui ku jelema di laluhurna ditakolan. Masya Allah na ieu riba sing ade. Kangjeng Nabi dinasehatan seperti itu. Anzir Muhammad khawif sing sieun melalui Al-Qur'anul Karim wahyu anu dibikeun ka anjeun jelema-jelema anu sarieun ke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga keyakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah. Tah eta singsieunan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di singsieunan. Masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nyingsieunan. Dulur sing hade besi liwat ka citra nya sing hade. Sing hade kunaon kiai? Besi beakeun ku batur ti heula. Sing sieuna teh si hade kumaha nu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi. Tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kangjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka. Sahabat sumpi ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Naon kieu Rasul
abdi teh mukmin iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ka Tuhan sebagai Rasul alhamdulillah naon deui abdi teh iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek Kangjeng masalah ih pan hampang cek yang gampang ieu batur mau keras ya jadi datang ke pusatnya mah gampang orengan sekali dia jadi bebeja besi kurang afdol kurang pengertian kurang arti Kangjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul aju ngan abdi mah iman teh yang dibebaskeun bebas tina karesep-karesep abdi abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman naon karesep anjeun hiji mabok dua zina tilu nomor katilu judi eta karesep abdi ka hobi abdi mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus mun eta teu dibebaskeun duka oh masalah cek jih jangeunangeun cek kiana jih pan kadenge dinulus sejen mah waduh cek kiana teas teh nya gitu mah mending ka pusat cek yang tatanya ngeunaheun orengana nista maja utama dek balik nya dek balik Tuhan abdi bade naro sakali deui terus dek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endeup iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi oh masalah Kangjeng naon aja amanat naon tuan ka abdi masalah gitu mah la takzib ulah bohong we sakitunya geus bae eta ulah ngabohong dong mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus ya sekian aja hampang orangana geus pamit di jalan nya geus mantep jasa ieu Rasul kakarake dakwah teh ngeunaheun geunah dakwah urang iman ka Allah mabok terus iman ka nya zina terus geunah cek cenah geus aing bukanna jadi dai aing senangnya nak senang datang ka ieu ngan amanat Kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong eta hiji wiridan anjeun ulah bohong bae da sapira bohong gampang geus mulai datang ka ieu mah bir bintang tambah Johnny Walker tambah deui malbejaan we sia beres begitu dek minumnya na sak Kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong denden deui punya je di dalam deui punya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing ngabohong ka Allah masih beres ya cokot deui kujen bebas dek kumaha ge asa ulah bohong atuh aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye nah kitu kene dek zina kitu kene dek judi teu jadi masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin jat Tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong
dah abdi mah hajun teu kuari mabok hajun zina kayak gitu keneh hajun naon deui ye judi ge geus henteu bae waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente langsung cerik nyana di dinya cak nyana teh orang dakwah mah teh kudu loba-loba beuh teu mun saputing 4 panggung hiji bae hiji bae datang teh ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh ieu mata Kangjeng Nabi masya Allah karim luar biasa satu kata masya Allah aya deui panjalema nu datang ka Kangjeng Nabi abdi iman ka Tuhan terus ka pangeran iman coba minta kekuatan batin abdi naon hiji bae latagdob ulah marah sakitu dah eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener padahal tina marah ya segala rupa gitu cekcok jeung pamajikan gara-gara marah eta ge sahabat bareng datang ka imah ribut jeung pamajikan pancak Nabi latagdob kana kieu tahan ku aing dia tahan cek Nabi ge latagdob ulah marah wah lain pamajikanna geus ngeulang atuh enggak jawab wah latagdob cek Nabi ge aman begitu ngana seatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu keneh segala rupa kitu keneh jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun jak kiaina ge tulak cangkeng coba sia kain teu nyaho sia aing kiai yeuh nya ka kiai kos kitu heran aing mah ye tolol sia ka kiai kos atuh mah dituturkeun masih ada bisa kiai teh galak tuh masya Allah Kangjengna sakecap bae latak dom saeutik Kangjengna sakata tapi masya Allah gitulah Kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat hiji bae ulah bohong cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari asupkeun ka kolbu kelakeun di jero hate tanemkeun di jero hate bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh nih mah kan urang ieu ngabohong ka Allah ngabohong ka Rasul ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tah mah jadi lalap tah mah tapi aya ngabohong anu wajib ngabohong nu wajib tetep kabagi 5 aya nu wajib aya anu haram aya nu sunah aya nu makruh aya nu mubah kitu bae pikir mah terus kitu bae pikir mah ngabohong teh aya anu haram lamun urang endek nyokot harta make bohong harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram model pengacara saksi-saksi bohong haram aya anu wajib ngabohongna aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya salamatkeun abdi emang kudu tuh dek dibuluh hayu asup ka lamari kunci teu kebal aya jelema aya kijaid ka dieu emang kudu nah buang ka wara paehan ku aing je eueuh ngabohongan urang wajib tah ngabohongna salametkeun daripada dibunuh mani ngabohong wajib tah ngabohong salametkeun bener sia bener bila perlu make sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna janten mah aya jadi bae nu pinter atuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tak kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu di dia 2 peting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot wah laki li fadala naon diintil bae kuno kolot ngabohong mantak naon sabaraha nya enan gitu ngariung ieu ngariung ka mana teu kebal krini
urang geus janjian jeung babaturan. Coba angkat dah, saha nelpon. Babaturanna. Oh, ibu, aya bapana ya? Ah, ya, emang aya naon? Iya ngariung ieu geus ditarangguan ieu. Oh, ya. Padahal mah ente ngariung teh naon. Ya tuh kolingan babari tong kos kitu mah. Cak nu osok teh atuh kieu mah karak nyaho teh eta atuh kal mesti baheula cenah. Ieu mah keur nyaritakeun ente bae heulanan. Oh, Kak, ja bener ieu horeng ngariung ditung emang ngariung di mana? Pengkolan di dinya. Geus atuh laut tebal kebun. Wow. Paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan ka jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah, tuh leklok teh geus sakitu ge. Bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna. Beres datang jam 12 kadinya. Waalaikumsalam. Di jahe ka eta naon berkat nyeun nu ngora biasa. Barang nyanan heuleu. Kak, ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana? Pengkolan ku naon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kurang gitu. Eta tiung saha, bohong, ngajen buku make. Diuwal-walkeun berkat teh akan yeuh. Tinggal salah kene we seuri we. Ulah marah, lah tagdom. Lamun marah beratay ulah teh mangka lakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikanana. Ti atuh salaki mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haju ulah marah urang. Dewa wal-wal ge ditanggal calangap bae Aduh, pawajikan nu ngora di dino kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jiganan. Aduh, daripada anu ngorakeun manusia anggeus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah. Ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka, pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan, pamajikanna rada salamet, atuh nyanana ge salamet, gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Santri. Baik beres padahal mah eta kan nu ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariungna ngan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung geus curiga nu kolot teh curiga cek nu kolot bener teh henteu sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola teangkeun ku ingah ka ditu bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiaina mah nyana datang ka dinya ka pengkola. Assalamualaikum. Salam cek nu ngora teh nyaho. Tadi ayah Pak Haji kaki Kak Haji kadi jatuh ayah ulah teh ayah iya tuh jangan tuh ulah mati tadi di dia bae coba aing deuleu ka kamar terus deuleuan di kamar kabeh ngeta hanjakal ada tinggal kolor tinggalin Masya Allah cak nu kolot iya ye saksi nyata cokot suge beres guys pamit ngadaguan be geus kieu bae ngadaguan salaki geus luar klirik bae datang Assalamualaikum salam ya berkat nanti tenan cek nu kolot teh cek kudu bikin berkat urusan besi aya anu naon-naon tah tadi terangan geus rada curiga pentreki kasih mana tadi ngariung ya tah saksi tah berkat tah saksi tah ngariung ana tuh budak santri cek ka dia abah sia teh di mana ngariung di mana ngariungna di anu eta yang di mana teh berkat jadi itu na ngariung memang ngariung
Jatuh ke mamahna. Lu bener sih ulah sok jual letik. Jawab teh si mana? Untuk di mamahna. Aja dek si Indit teh saya ulah ka Indit. Yuk saya di dia. Geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek salakina. Geus atuh si santri di sidang si eta kiaina gitu ya. Da si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mamahna, sumpah. Ji atuh daek sumpah. Atuh kiaina pan pinter. Pinter tuh enggak bohong ya masalah kan. Ieu demi Allah tuh teh si mamahna. Ya kalau sa. Je, emang kita di mana cenah? Si ada pun. Terus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi ada nu kolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabaraha nu kolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak. La'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui adab-adab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae Mang Anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu Mang Anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh eta pampanzanan kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambal aya pamajikan kitu keneh eta contoh nu sok judi bae eta kan disingsinan jang di dunia gitu si anu nu sok judi jog mabok bae kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya teu bisa lempang mah teu bae ieu ngan ieu mah jang contoh tuh nu sok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan-siksaan supaya ngarenyed bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan si ieu lulus ieu ditahan si ieu lulus urang ditahan aju manehanna lulus dibere surat SK kita masuk surga ajunya ngadadahan ka urang paje dadah nah ka mana aing mah ka surga ye rombongan eta kendaraanna pan korban baheula keur di dunyana kan eta weh ceulian jore korbanna tah ada kendaraan tinggal tak di jahenya batur malah lulus ka surga Masya Allah tinggal aing ye judi keneh korban encan tuh kan Masya Allah engke kan korban urang ke bakal jadi kendaraan di akhirat ya Allah urang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4 mata korban mah terus bae enggak tahun korban masalah jadi dunia aja boga sepeda enggeus motor enggeus mobil enggeus kareta boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu aya urang ya Allah dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh lah ngasakal diperebutkeun maning gunakeun mungkung keur hirup keneh gas bikan bawa ka kiai tah korbankeun geus ulah diinget-inget ulah sok ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teh nanaon sa kiai mun huluna ge teh nanaon mung ping-ping atuh kabeh bae jeung sia maka jeung hayang-hayang sagala Masya Allah da kekeu di hayang jasa hayangnya buntut beunang buntut mah ceker meunang aing ka bagian naonna atuh hulu ku sia hate ku sia ping-ping ku sia ceker ku sia buntut ku sia aing buluna geus ulah kitu tungtun mikeun ka kita korban kula geus beres tungtun ke belah ditu tah korban kula satahun 5 ge masalah korban mah tuh masalah nu bermasalah ke nu sugih teu korban eta bermasalah wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah Kangjeng Nabi waktu
kerju meneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah resep diuk jeung nu pakir resep diuk jeung nurudin mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin eta Kangjeng Kiai kuari mah teu daekeun lamun jeung camat mah wow batur geus teu meunang nyaho ieu nu susah mana ngan ya geus ganggu bae sia Kiai Golkar mah kos gitu blon tah Kangjeng Nabi diuk nuju calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul hiji ki Salman dua ki Bilal tilu ki Ammar opat ki Khobab ikabeh jelema miskin Salman Al-Farisi Farisi teh versi Iran cek sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadedengekeun aya Rasul diutus lantarannya geus bacaan Zabur geus bacaan Taurat begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh kadenge geus aya kuari Muhammad diutus geus aya geus bener Salman langsung bebeja ka keluargana izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu endek naon man ulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat di hareupeunana teu bisa ditahan menggebuna iman Salman Al-Farisi berangkat langsung ke Mekah berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket tah langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa ka Tuhan ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh langsung di dinya sujud cekal ku Kangjeng Nabi langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abdi mah dek milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pakai saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus nyatakeun salah saeja sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al-Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol kadua Bilal teh orang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepeun secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak 2 kalimat syahadat di hareupeun Kangjeng encan puasa teh kabeneran dijual di pasar aya Sayyidina Abu Bakar ya saya abid saya abdi cek nu bogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Sayyidina Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nu bogana sorana bagus tanagana gede jeung nya nama lincah jasa mentak mahal berak sekian beli ku Sayyidina Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud geura ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga
Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Ki Hobab teh jalma geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi, ditangkap ku Nasrani ku Yahudi. Sageus ditangkap dijual, padahal mah lain abid. Lain naon kulantaran biadab da Yahudi teh dijadikeun abid, dijual. Nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi. Tah, datang deui cek sakaul Abu Bakar, cek sakaul mah Sayyidina Umar, dibeli, diperdekakeun iman Kangjeng Nabi. Ya Allah. Tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleuh ku tokoh-tokoh musyrik. Eta Muhammad ngobrolna jeung nu kararitu bae. Aing ngasana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana. Asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karitu bae. Pindah nu kitu nu pakir, ka ditu nu miskin. Eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atuh nyana mondok jeung didinya. Mondok mah santri Kangjeng Nabi, Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kangjeng Nabi eta mah. Manta kuari teh mun urang ka Madinah, lamun urang ka Madinah tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh. Ieu makom kabelah dieuna tah Ashabus Sufah nu aya lu eta pondok. Tah lamun nu kamar kahi ayeuna ye dideleung ke di Madinah, belah dia mimbar, baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna. Ieu mimbar Kangjeng Nabi, ieu bumi makom Kangjeng Nabi, didinya Sayyidina Abu Bakar, didinya Sayyidina Umar, kabelah dia ka tukang. Nah didinya adalah pasantren ngaranna Ashabus Sufah. Ashabus Sufah teh Ashabus Sufi, jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin, make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut Ashabus Sufah. Tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi, tah eta santrina Ki Amar, Ki Khobab, Salman Farisi, Abu Hurairah, Ki Bilal. Yo, kita adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal. Wah, sorana luar biasa. Adzanna tilak dilek-lik balam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu adzan balam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aya sahabat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia setap gua kan. Ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal. Ieu mun kadengeun ku Kangjeng Nabi nu adzan kuari. Waduh, cakangnya kararieu kabeh ya. Adzan. Kuari mah dilombakeun adzan geus masalah geus. Masalah geus gari eta mah kemurnian baheula. Ki Bilal teh kumaha? Nangis ka Kangjeng Nabi pupus, Ki Bilal nangis. Teu kuateun adzan Ki Bilal. Asal adzan sanggeus Kangjeng Nabi pupus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal keneh. Asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat. Lantaran urut berjuang kencang jeung ceri. Eueuh nu adzan. Gantian. Ke asar adzan de Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya kita adzan. Tah, ke asal asyhadu ilaha illallah mah normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat. Eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi. Akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim. Lalu jasa hatena. Nah, tidinya mengasingkan diri. Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri. Ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara? Abdi mah deuk pindah negara. Deuk ka mana? Tujuan abdi hayang ka Yaman, cek Ki Bilal teh. Lamun teu ka Yaman ka Iran, ka Asbihan. Lamun teu ka Iran ka Irak. Deuk naon maksudna? Abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah. Atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah. Henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat. Katitingalikeun bae Kangjeng Nabi lempang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi kos kitu. Masyaallah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu, asana kula moal bisa ibadah.
lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pamki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi ayeuna mah izinan bae abdi mah rek keluar ti nagara ieu ceurik Sina Abu Bakar ceurik luar biasa ingat ka ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga Masya Allah cek Sina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar ti Mekah ti Madinah terus ke negeri Yaman tah gitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusa Kangjeng Nabi di dinya ngalobrol jeung nu sarusa aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeng aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat ndek iman alhamdulillah cekan tapi kami ndek kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusa nu mareuskeun di dinya bae kahalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dinya kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihiraukan kayak dipikir cek Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami deka anjeun aya asana kahalangan ku jelema fakir miskin mantak usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sayyidina Ali coba kade coba ya pendapatna ieu kumaha pendapat naon coba tadengekeun aya naon cek Sayyidina Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit aya ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin nu aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa tak ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah kumaha Ali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap mungkinkah dia terus-terusan kadituna bisa iman cuma Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah pada alama dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ya tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna memantak Kangjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyiran wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat ya Allah geus atuh ku ari Kangjeng Rasul geus aya dilanjutkeun ku para sahabat mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin tak kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun
kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabi'in summa yalunahum atsbat tabi'in eta pangbagusna sakitu kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in urang mah kuari Jawa Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung ya Allah geus masa-masa kos kieu urang tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha sia hirup zaman Presiden Soeharto saha kiaina bakal dijelas zaman saha sia hirup SBY saha kiaina nah intan nanyana zaman saha sia hirup terkecil di dunia terkurus Jokowi saha kiaina eta tu bakal ditanya ya Allah ya Rabbi Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia ayo aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang sanggeus kiai nyampaikan bahwa pangeran teh Allah bahwa kanjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah diberi mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat urang leuwih menerangkan tentang hukum-hukum kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim sampaikan Muhammad sampaikan para sahabat sampaikan para tabi'in kuari hei kudoli sampaikan ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner heran dakwah lain gitu lu tadina teu bisa wudu jadi bisa lu tadina teu bisa salat jadi bisa lu tadina embung sedekah jadi daek lu tadina teu tahajud jadi tahajud lu tadina teu Islam jadi Islam eta dakwah tuh aduh cenah tuh salah ya lain salah deui tong belah ditunti salah Okos anu entengin kiai ngomong kieu alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok hasil dakwah kajian majelis ya Allah teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari jualan jengkol bisa sia meuli pondok bisa jeung majelis ya itu teh kudu dakwah tamah ulah gitu dakwah alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu sial tamah saha emang nu dakwahna haji pengen dia paingan atuh di dakwahan ku nya moal balaler jelema teh baru-baru napa bener batur pugunya lagi mengkol malu jadi nu dakwah teh anu nyahoeun jalan kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan ka Jogja jalan ka mana ye ka ditu tuh bener sih emang nyaho tuturkeun urang teh horeng teh nyaho ya Allah dek ka Jogja ieu ka Rangkas Bitung kapagi jeung JB kok JB aya di dieu tuh emang ieu Jogja teh Rangkas ya Allah aing salah tak eta jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas mal beres
kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho acak-acakan atuh lamun teu nyaho cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka torekat tarekat teh dek nungtun ka Allah kunaon atuh nyana ongkoh beratas nama tarekat tapi nungtuna kana dunia maning dirantai teh jelema kos kitu rantai asupkeun ka sumur parem cor udah udang deui ji tarekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain tarekat teh kudu make mahar ya tarekat bau bukan jeung mahar atuh tarekat mah geus kudu leupas tina kos kitu beuh murid datang teh jungjang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa geus lain deui acara tah lain acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah leupas jadi teh sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat mah ulah geuna kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah geuna nyahoeun ulah geuna nyahoan urusanna urang jeung Allah ngan gage kanyahoan pan ieu salaki hiji bangun puasa bae puasa nu ngora tah naon bingung kage bingung cara nu kolot teh nomor kadua kotip peuting hudang bae cakena teh dideuleukeun aju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodekah boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodekah jeung anakut aju bangonna barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukeun jual aya keneh kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat bata toko jeung sia tah ka anak tah ieu jeung sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 atuh lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna citu susah setik mesti salah siga ade mendak kuari guru-guru tarekat teh bolot jeung cek urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu mun teu mawa sapa sia wae cah ali tarekat jadi kajajade di kieu tuh itu menang undang ali tarekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan syekh deuk milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul ka di dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja goblok ieu tuan syekh ajunya anak ngaku goblok kabehan kanginahan nyana di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya buku lain kunaon ngarasa ngeuna di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol aja eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kudu nama aing mah lain kiai aing mah aing kudu sia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh duhur aing eta blon keneh di sarua aing lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fahul muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, ini jelema diberi hidayah bahwa tadi sorga. Urang ya, urang Islam kabeh.
iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran, matak didengekeun ge urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya. Yes, urang teh penghuni surga ieu. Penghuni surga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni surga ieu tah. Ieu. Emang karari ieu penghuni surga mah darekil. Tungge rapi nama di sorga kuari mah tuh dekil kene. Emang iya mau nanya penghuni sorga teh iya tah. Nu di dia doang, di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar teh pan kitu amat sih Kiai. Ya teu sia kabawangan penghunina mah penghuni sisi lah. Wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi age saya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri tapi teu iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji. Iya saya, iya seteguan, iya aja soleh deket, tapi teu iman, masya Allah Karim, disasarkan emang ku Allah tuh urusan lain teu nyaho ieu, ku ari mah jamual aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah, informasi teh geus luar biasa, melalui berbagai-bagai, ayo, dek bake naon coba ku ari mah informasi, masya Allah, mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Kuari geus anu tertutup informasi tapi tidak iman wa may yudlil fa ulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuari mah perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di urang kapital aya kapitalis iya tadi urang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet-petet wajar buah limus bener ya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Pangerannya nama komunisme Soviet diurang komunis baheula PKI komunis kuari muncul kembali komunis lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis RRC teh biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkan ke orang kok bisa terjadi seperti kitu kumaha ente nu nyicingan negarana ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan je emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan je emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh sia bodo emang nu bodo mah kok situ emang kabehan ge iya mah betah jasa jadi jelema bodoh geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur
Ayo gua. Demokrasi. Nah iya kuari diurang dah kapitalis Untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan, sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekena, sebab nggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh pangeran ya nama. Pangeran urang geus kumaha urang hirup mah hirup. Bae selesai. Komunis kos gitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, ieu kapital, ieu mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi. Ya urang ye. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah wah. Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh, gubernur sia teh ku tolol-tolol teh, menteri kok begitu terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang ada teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya Lain lalagan beneran kuari mah bah pajar lalagan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh. ngaji gara Di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya ngaranna Soekarno. Nah Soekarno eta bahasa samir si eta atuh lah. Wa bayyudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam katsiran loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, Sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralintar luar biasa dagang mararaju politik na mararaju. Haji lamun berangkat ke lain sekadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena telah yafqahuna biha tengartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener kepercayaan karena ayat suci Al-Quranul Karim, kepercayaan ke Kanjeng Nabi sebagai Rasul Allah, kepercayaan ke Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard. Tiba itu percaya malah nyenan gereja, malah nyenan kelenteng dipersiapkan deui di mana gereja macet hatena teh. Lain jelema bodoh pinter. Bahasa negeri Indonesia bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Inggris, bagus pugu karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca. Aku nyana terjemahan teh lain ndek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam.
lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah nu teu eta lah ayat ieu nu berlaku. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener, lain bodoh nyana pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang padahal ulang negeri, urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan, Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah, nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Walahum ayunul la yubsiruna biha, nyana ge boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neuleuh itibar, neuleuh nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung, neuleuh nyana laut malah menikmati laut, neuleuh nyana hutan menikmati hutan, malah neuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan, neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati, lain jadi itibar, henteu dijadikeun itibar kunyana, matana kunyana teu pernah dideuleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleuh gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah neuleuh nyeun gunung, saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut, saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan gitu. Ketika neuleuh hutan, ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea. Ya Allah maha kawasa Allah saha nu bisa nyeun gajah. Nagara mana moal bisa. Neuleuh maung horengana maung sarua. Maha kawasa Allah pohara amat. Neuleuh deui urang orai, aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai. Urang mah maha kawasa Allah. Aya angin, saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ke lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maha kawasa Allah. Neuleuh laut, oyak laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami. Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Udah makan gitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik ku sia maka panasilin. Bere influenza ka dijak obat ka dijak. Tah, ieu urang mah tembung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat.
maka air terus mengikuti keretakan itu, terjadilah tsunami. Aya tanah ngeratakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah sembuar macam buah pohara jasa jol tsunami deui ini Pangandaran lamun nyana ngocoprak bae haju teh aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah ramuan inum ku sia tah ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jangan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kekuasaan Allah beres selesai geus yang ngadoha bae urang ka Allah tidak ekeun nyebut nang Allah teh berat kunaon eta matana tidak ekeun neuleuh kana kekuasaan Allah subhanahu jeurekeun urang teh Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit, betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah, maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana, maha kawasa Allah. Nyeun gunung, maha kawasa Allah. Nyeun laut, maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ke Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah, bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak, tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal di pikiran teu aya di jero hate. Bulu aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kangjeng Nabi sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh moh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui. Itu tolong teh goblok teh mah lain deukeutan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh haju aya haju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha engke di jero hate sih rugi amat sih. Dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena
kakalayangan bae emang kumaha gitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir gitu ku batur moal lain udaekeun emang kurang gitu aing teu pati ku batur emang kurang pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa sinuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat